Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana sampurasun mugianing ngrasara rehat berja milik mulus rahayu pinanggih ti Gusti Allah taala. Ayeuna para TNI di Kecamatan Ciawi Gebang sareng para perhutani sareng masyarakat sareng ti Dinas Pol Kehutanan ayeuna nuju aya penanaman pucuk merah di Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Nah, ini nuju dilaksanakan penanaman pucuk merah sareng palem. Tuh. Pokoknya ning rasa rehat kudunya jadi penanaman segala rupaya anu unsur pikeun alam sapertos babakti ka alam deui. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Juna dilaksanakan di Blok Racak, Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawi Gebang. Saya Supandi, Penyuluh Kehutanan Kecamatan Ciawi Gebang. Kami anggota Kuramil 1509 Ciawi Gebang. Kami dari Perum Perhutani KPH Kuningan. Kami mewakili Desa Sidaraja Dusun Pohon Kecamatan Ciawi Gebang Bersama-sama melaksanakan penanaman bersama di Desa Sidaraja. Nah, jadi itu para TNI Angkatan Darat di Kecamatan Ciawi Gebang khususnya. Jadi di wilayah ini akan dijadikan sebuah taman atau dijadikan taman rekreasi yang mengedukasi masyarakat. Da zaman ayeuna mah geuning kitunya masyarakat teh komodi di zaman milenial geus kurang karena anu ngaranna tatanen, geus kurang kanu ngaranna pepelakan, geus poho kana purwadaksina bahwa leuweung ayeuna geus teu saimbang jeung alamna, leuweung geus teu saimbang jeung zamanna. Lamun teu kudu ngora kusaha, makana diedukasi ku para TNI urang, ku para Polhut ti kehutanan sareng ti perhutani. Pokona sing ngerasa rehat pokoknya. Jadi kitu kepala wargi sadaya sing biasa rehat sareng urang anu budak ngora bapak-bapak saha wae sok enteungna ka budak ngarora ayeuna bejaan ka budak ngarora ayeuna sina bisa popelakan, sina bisa nyawa, sina bisa ngagara pasir, sina bisa aya penghasilan ti leuweung urang sorangan da ti babaheulana urang Sunda mah jiga kitunya. Pokona lah sedih lah mun dicaritakeun mah budak ngora ayeuna kitunya. Sementara ayeuna urang lamun teu ku urang bade kusaha deui kitu palawarginya tah. Pak, Arium Lidir, Pak.
masih kuat bersama Koramil Kecamatan Ciawi Gebang. Semangat! Tadinya kan Pak. Kalimantan. Buat. Sisa-sisa betul. Ayeuna keur Marakan. Wah, lagi makan dulu, beres penanaman. Aku itu bawa. Ayo Pak. Ayo lagi.